Hukum nun paeh jeung tanwin. Hukum nun paeh jeung tanwin teh aya sabaraha? Aya opat. Hiji idhar, tegas nama si nun paeh atawa tanwin teh kudu idhar, kudu jelas an in un. Jelas. Nu kadua, hukum nun paeh jeung tanwin teh idgham. Naon ari ngaran idgham? Ngaran idgham teh aya ngaran idgham cek lugot, cek asal bahasa, sanes cek tajwid. Aya deui ngaran idgham cek ilmu cek istilah tajwid. Naon ari ngaran idgham cek lugot? Ngaran idgham cek lugot mah idkhalus syai'i fi syai'in akhar. Hartosna idkhalus syai'i ngasupkeun hiji perkara fi syai'in akhara kana perkara sejen. Seperti contoh nama ngasupkeun bedog kana carangka. Kana carangkana eta idgham. Tapi sanes idgham cek ilmu tajwid, cek asal bahasa umum eta mah. Anapun ari ngaran idgham cek istilah tajwid mah nyaeta iltiqa'u harfin sakinin bimutaharikin anu hartosna patepungna huruf anu paeh jeung anu hirup haesu yasironi harfan musaddadan, sehingga ngajadi huruf anu ditasdidan. Yartapiul lisanu indahur tipaatan wahidatan, sarta letah kaluhur dina nalika ngucapkeun huruf anu ditasdidan kalayan sakaligus. Jadi idgham cek istilah tajwid mah papangih huruf anu sukun jeung huruf anu diharkatan, sehingga ku papangihna eta huruf anu sukun jeung huruf anu diharkatan teh ngajadikeun huruf anu ditasdidan. Lisan ogen kaluhur ngucapkeunana teh sakaligus. Contoh geura tah ieu contona teh ieu nun disukunkeun patepung jeung huruf anu diharkatan di barisan jeung ya. Tah kulantaran kitu patepung nun anu paeh nu sukun jeung huruf anu diharkatan jeung iya da wajib idgham teh ieu teh da nya. Maka jadi huruf anu ditasdidan, iya na teh jadi ditasdidan. Jadi kieu mai itu. Jadi nun paeh nama teu dibacanya. Janten ujung-ujung nasdidkeun kana iya tah kitu. Ari asalna mah kumaha? Man yaqulu. Nah eta tajwid eta naon idgham gitu. Idgham teh paamprok huruf anu disukunkeun jeung huruf anu diharkatan di barisan, tapi kalah ka ditasdidkeun. Nun sukun nama janten teu aya teu dibaca sanes teu aya. Teu dibaca langsung nasdidkeun kana huruf sabada nun paehna. Itu idgham.